Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tabtali biha babari wa taisir wa tablu biha an babasari wa ta'sir wa takunu biha wa yawan nasir. Yani malam maula wa yani manasir. La haula wala quwata illa billah. Amin. Kadulur-dulur orang sadaya anu di mana bae ayana, mudah-mudahan orang sadaya king penang tayungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusan urang sareng dicukupkeun segala kabutuhan urang. Amin. Amin. Dina dinten ieu sim kuring bade ngaijazahkeun hiji amalan anu asalna dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Anu disebut hijibna hijib maghrobi awan labi. Hijib maghrobi atau tahsir maghrobi. Hijib maghrobi atau tahsir maghrobi. Simpeng ieu menang ijazahan ti almarhum Ki Abah Haji Badudin di daerah Pasangrahan. Oh, kadinya. Pulang ora kene. Oh, ieu mah urang mah Pasangrahan ya. Oh, kieu na ieu mah. Abah Badudin. Jadi ari hasil jeung kagunaanana ieu hijib maghrobi atau tahsir maghrobi dikeun nundukkeun jin jeung setan jeung sabang-sabangsana abadulak. Oh, nyingkir ke. Dikeun nundukkeun. Oh, gitu. Tunduk supaya nunduk. Jeung ka jalma bisa dua abadulak. Oh, kadinya. Dikeun nundukkeun jalma-jalma bukan istilahna. Jadi urang lamun cenah ngamalkeun disebut hijib maghrobi ieu di laman urang ka tempat-tempat anu heureut. Kira-kira bangsa 15 meter di 10 meter deui bangsa demi lembu cetak. Ada di tabel dibacakeun. Dengan dibacakeun, nanti ngamalkeun anak kayak urang waktu istilahna salat gitu. Jadi dikeun nundukkeun jalma oge abadulaki kikinya. Amin. Anu seperti lamun aya jalma anu rek jolim ka urang. Ada nabi istilah rek khianat ka urang gitu. Dina waktu urang keur sare atau nabi keur nyaring abadulaki lamun eta jalma anu jolim maksa ka urang nyerang. Maka eta jalma eta jadi seperti patung tah ya abadulaki. Oh, kadinya. Kamu ke batu mah disebutin ilmu laduni. Oh, Kayak ulama yang maghrobi. Oh, gitu. Eta lamun aya pitulung jauh abadulaki. Amin. Amin. Yuk urang bacakan ka dulur-dulur boga dibikin kuring koyo ngagaduan istilahna anu disebut hijib maghrobi atau tahsir maghrobi. Mangga sim kuring lillahi taala pikeun diamalkeunana. Amin. Pikeun hubungan urang ka sasama. Amin ya Yuk Allah. urang bacakan abadulaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. Eta dibaca 55 kali. Oh, gitu. Bacana 55 kali. Mata salat. Enggak, anu tadi doang tuh kaf ha ya ain shad tadi 55 kali. Geus beres urang maca anu 55 kali tadi kaf ha ya ain shad. Maca urang hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 450 kali. Abadulaki. Eta mah rada apa ya? Beda mah kalinya mah. Geus beres urang maca hasbunallah wa ni'mal wakil anu 450 kali, urang diteruskeun kana ayat anu ieu. Alladzina qala laqumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fastahum fajadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Eta baca 7 kali abadulaki. Gitu. Tasawuf kenapa bae? Engke sekalian abadulaki. Iya. Inna qala alladzina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum fastahum fajadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Eta 7 kali. Geus beres anu 7 kali eta tadi diteruskeun kana ayat anu ieu. Pangqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su'aw wattaba'u ridwanallahi wallahu dzul fadlil azim. Eta baca 7 kali abadulaki. 7 kali makana. Di pangalaman pangqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su'aw wattaba'u ridwanallahi wallahu dzul fadlil azim. Eta baca 7 kali. Geus beres anu maca 7 kali urang baca anu ieu. Allahumma sahhil lana wa ma'il lana wajib lana quluba ibadika minal jinni wal insi wajib lana khawatirahum bil mahabbati daima tirafalima. Allah da'u
ala dawami bidawamin laili wan nahari wa anta muqallibul qulubi wal absar. Ya Aziz, ya Jabar, ya Mu'in, ya Sattar, unsurna nasrana ajiza. Ina patahna laka fathamudina wa jul a'da'ana hidalanang kasiro pada mar nahum tadmiro birahmatika ya arhamar rahim. Dasar itu apa dulu lagi bacaan ulang-ulang deh nya. Ya kurang abdol lagi kurang abdol. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad baca 55 kali. Dituliskan ke hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Diteruskan urang geus maca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali baca aladzina qala lakum nasu inna nasa perjama'u lakum fasaukum fajadakum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali rapi geus beres anu 7 kali urang tuliskeun deui kana ayat anu saterusna. Bang qalabu bi amati minallahi wa fadlin bang yamsasu wa tabahu ridwanallahi wallahu dzul fadlil azim. Eta baca 7 kali abadul lagi. Geus beres anu maca anu tadi 7 kali teruskeun baca ieu sakali. Allahumma sahhil lana wa majil lana wajib lana quluba ibadika minal jinni wal insi wajib lana khawatirakum bil mahabbati daimat ila qaima. Ada dawami bidawamil laili wan nahari wa anta muqallibul qulubi wal absar. Ya Aziz, ya Jabar, ya Mu'in, ya Sattar, unsurna nasran ajiza. Inna fatahna laka fathamudina wa akhadna a'da'ana hidalanang kasira pada maranahum tadmiro birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca sekali abad tapi tah dulur-dulur bacaan sak itu upami rek ngamalkeun istilahna ieu hiji maghribi atau petah sira maghribi. Benar. Urang anu bagus mah setiap manta salat hajat dipenting abad kalinya. Sakitu. Pan hangeus urang mah nya. Buku atuh aya buka kahayang mah bener lah. Oh bener buka kahayang mah. Urang moal boga isina peureuh lamun teu baik beuri. Eta hirup kita kitu abad rapi. Tah kanu dulur ieu nya tanda gunana dikeun istilahna naluk-naluk jin setan jeung sabang-sabangsana jeung manusia. Jadi manusia eta ka urang segen kadinya ka urang teh teunggang rasa ka urang abad lapi teunggang ka urang eta. Jadi lamun cenah aya hijal anu zalim anu nyerang ka urang eta abad lapi orang berhare atau nanti orang bergudang eta jalma eta bakal kaku kos patung ta abad kalinya anu ku batu mah disebutna ilmu laduni. Oh kitu ku batu mah disebutna. Tah kan dulur simkuring sakitu bae boga simkuring sareng abadul lapi. Amin. Aya dina kasalahan yang dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.